Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun warta abdi Andita Juniatama ti kelas 12 IPS 5. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Janten Arkidam karya Aji Prosidi. Panonna beureum sikis saga, leungeunna seukeut lalancip gobang, nipiasan badan palapah gedang. Arkidam, janten Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan. Arkidam, janten Arkidam. Ti peuting angket ku mendung, janten raja alam petang. Matek aji panawangan, manjing kaliang sosoroting sinar. Jarujing besi pagade milang kuramong, ngagisik bayang sidik. Janten mencrong manti pulisi. Ki mantri tindakan andika lalawang bikang ngabokong jalma keur tibra. Akidam ditalungking leungeunna dua, sorot matana ngeentap saneueun. Samemeh cuntuk peuting kahiji, mantri pulisi nyungsep di dasar walangan teu nyawaan. Sakitu nu ku abdi tiasa bacakeun. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.